Dipikir di bolak-balik, jadi bingung kudu milih iya kumaha itu. Piraku dua nana anu hiji bagernya anak kacinda, sok melang hemanku ka satia anak anu hiji deui deket jeung kolotna jeung deui loba pisan pamerena. Dipikir di bolak-balik, jadi bingung kudu milih iya kumaha itu. Piraku dua nana anu hiji bagernya anak kacinda, sok melang hemanku ka satia anak anu hiji deui deket jeung kolotna jeung deui loba pisan